dolor damet lo gede-gede ja. Orang ngomong hujan ya, pogain letik bae. Nah gede na dia, namun segede mah lumayan be. Jeung dipakai kawin duitna. Lebih cabut letik kayaknya dia. Udah gede-gede. Wah, supit oh. Sup ke dia. Wah, ngadanya. Coba dia diuk. Siap. Nondang tidak diuk. Anak nanya ke dia. Nanya naon dia. Salah dia nggak saya parencan. Enggak. Tapi saya deui. Kan kebun dia sakit bae sih. Gua aja bingung. Sabarang teu hujan doang. Aing obatian. Sama aing apa bae? Gua aja bingung. Dia ada kemanten mantuan aing. Mantuan naon? Bantu aing doakeun. Doakeun naon? Supaya para aing leubet. Ini doakeun bae ka dulur. Heuh atuh. Ka mana dia? Enak sawah. Oh dia nu hade. Sip. Boga babaturan hiji gariot. Nah. Giot. Asana baturan aing yo. Gitulah. Wahai Yusuf tuh. Aditulah. Ada kenaon. Kecil aku mata dia. Hah? Bogaan kok gede-gede. Mana sih? Oh iya, ada apa dengan daun dangdur? Daun dangdur kok letik bae. Oh, gara-gara enggak hujan doang. Ini aku parah raeh. Kacau. Dedek entuk nangguan kebun aing. Dek be duitan mah. Aya. Sabaraha duit? 5.000. Sip. Kamana? Cenah dia daek jagaan kebun aing. Tong tinggalkeun. Oh. Bro, kadieu. Puguh aing jana kadinya. Bro, duduk di dieu. Siap. Dia kenaon di dieu. Aing tidak ngajagan kebun dangdut. Pasti ku Yusuf. Heuh, dibere sabaraha duit dia? 5.000. Nangguan dibere duitna teh? Dibere ku aing. Benernya? Sip. Bra, danek naon ka dieu? Aing cek si eta. Nah, diupahan lamun ngajagan kebon dangder. Emang heuh? Sabaraha? 5.000. Aing lamun ngajagaan, kajin ulah. Tanya ka eta. Kumaha, Bro? Aing mah kumaha bos teh? Kumaha bos? Dek mah duaan 5.000. Geus ka dieu duitna. Oke, sip. Dimengerti. Aing balik heula nya. Siap. Kapoho jagaan kebun aing. Oke, coy. Lamun nyampe leungit teu ngarti aing mah. Lamun ieu eueuh hiji, aing moal boga modal. Jeung kawin aing. Aing balik heula nya. Heeh. Bro, tuh. Bro, kuari kieu bae. Kuari naon yo? Urang ulah ngajagaan kebun ieu. Maksudna urang kabur. Hooh, pan itu aya si Tutut. Urang kita jagaan ieu. Nah, dia bener, Bro. Tutut teh ka dieu. Oh, aing kadinya. Naon dia aing kita ka dieu. Dia daek teu, daek naon? Dia daek teu ngajagaan ieu. Mah daek bae. Duitan awah. Atuh aya duit mah, tapi ku dia jagaan heula ieu. Oke, dek. Oke, sip. Ditipu. Awalnya. Guys, balik. Ya, kenaan dia? Anti tengah jagaan dia. Waduh, eta budak. Tuh, udah gerak balik.
budak mata bener. Kuan geus dibere duit. Dijagan teu kaban aing. Malah kita tutut nanggon kaban aing. Gara gede dia, gara bisa dijual ku aing. Jeung modal kawin. Kalau dia teu gede mah, modal di mana jeung kawin. Aduh, kacau. Bungkus sama enggak biji-biji lihat. Dek,